Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dangu deui sareng mangkingce. Alhamdulillah kanggo dinten ayeuna tiasa nepangan deui. Sataacana dipedar ieu cariyos sim kuring nganuhunkeun kana tos like, komen sareng subscribe-na nya. Hatur nuhun. Atuh di mana wae ayana mugia dipaparinan kasehatan sareng digampilkeun dina milari rezekina, amin. Masih nyarioskeun pipi sahannya ieu karya Mang Nyalira sanaos basajan oge atuh mudah-mudahan wae janten hiburan. Kumaha lajengna ieu cariyos mangga urang kawitan. Tah bi kadenya sing beres ieu teh nu lanceukna di belah kenca nu adina mah tuh di belah katuhu nya binya mi HP ulah diacak. Tah ieu pakean paragi sakolanya ieu paragi sapapoe ulah ditata bi cek kuring duka kadengeun duka henteu ku bicioh ngomongna kuring teh pegat-pegat malah teu ngaleunjeur-leunjeur acan boa. Sanggeus beres mereskeun pakean kakara kuring malik angkeuhan mah hayang antare gek diuk tapi teu bisa asa ajeg nangtung teh kitu meureun nu disebut ngarumpuyuk. Haduh kumaha ieu teh nya asa leuleus pikiran teh duh asa ngarumpuyuk kieu. Hah kumaha ieu teh duh kumaha tuluy manehna sindaku nyang hareupan koper. Buktina karasa leungeun bicio pageuh kituna nyekel kana pepeteuyan kuring. Abogeun heula atuh enden sakadap mah ieu ulah sok dipikiran teuing. Da teu nanaon atuh bi henteu. Ieu mah rada lieur wungkul meusan. Jigana mah bi kurang sare kuring teh kurang sare. Yeuh bi bicio yeuh sampingnya keur simbut barudak karunya ke bisi eueuh simbutna. Nu ieu mah nu hiji keur juragan pameget kitunya. Entong ketang ieu bae nya duanana keur seujang kan bae juragan mah kituna barisong samping nu hiji deui digolerkeun dina koper kaburu inget manten kuring rek indit keur saandengna rada ngabrigidig malah kuring teh sanggeus nyebutkeun simbut juragan pameget. Naha kuring teh make inget wae atuh. Sok aya-aya wae kituna bari malik sindeku kana lomari kop nyokot calana budak dua nu lanceukna jeung adina. Kituna wae ngahaja cenah nyokot nu geus rada butut. Bi ieu teh calana si Ujang rek dibawa ku kuringnya. Nya maksudna mah keur tilam katineung minangkana mah keur we ngadeuketan kuring ka manehna kitu bi. Pan ku kuring budak rek ditinggalkeun memeh asupkeun kana koper kituna dibaseuhan heula ku Cimata. Geus kitu nyokot kabaya tina koper dua cenah nunggeus lalayu sekar. Bi ieu teh kabaya kuring mah teuneun wae binya dina koper bibi. Nah zen atuh make tadi candak atuh. Nya ieu mah bisi kanyahoan bi atuh ku batur.
nya mun hiji waktu si ujang rungsing ingetkeun binya sing ingeteun ka indungna kitu jeung susut cimata ku ieu kabaya kuring nya binya nya zen nya aduh ari kitu mah nya binya ka hade sina kaambeun sugan we atuh ari kaambeun mah nya ngubaran rungsingna da beda tangtungna oge meureun bi lamun ku bau indung mah kitu nya zen nya keun atuh ku bibing ke lamun si ujang larungsing teh rek kikitukeun nya si bungsu nyaring kituna geuwat di pangku diburu ku kuring hareeng cenah lanceukna horeng lanceukna teh geus hudang malah hudangna si bungsu diheureuyan kunu jadi lanceuk. Nah budak teh nya aneh taya nu daekeun geuningan disambat ku bicioh duanana oge ngadon montel ka kuring lanceukna mah malah rek dipangku leungeunna teh pageuh kana beuheung geuningan duka ngarasaeun meureun nya ngarasaeun yen manehna rek pisah jeung indungna sing sabar zen nya sing sabar keun budak mah aya bibi ieu nya budak duanana kituna geus dimandian geus dangdan nenjo adina make baju hade keukeuh lanceukna oge hayang cenah make baju nu alus nya ku kuring diturut kumaha kahayangna leuh bangun anu atoh bicio bisi tinggalin atunya kuring teh kareta api jig atuh bi pangneangankeun delman kuring teh rek indit ayeuna nya zen sakazap atunya los indit kuring memaksa ngai si bungsu meureun sosonoan maksudna mah nya lanceukna mah keukeuh hayang milu ditungtun bae kuring ngan sorangan di imah koper terus dijingjing jeung tolombong hiji nu geus katepaskeun nya kuring lempang di tengah imah handapeun jam deket lomari kituna aya potret leuh geuningan potret kuring jeung salaki haduh asa waras geuningannya ayeuna mah basa anyar pangantenan teh moal poho kuring mah moal eta teh ngahaja ka toko si engko ngadon we di potret kuring teh potret anu barang breh GTT lah geuningan kuring nyinarkeun kabagjaan kasenengan hate ngan ngahaja we ku kuring teh teu dipiguraan ditempelkeun kana bilik jeung dalulang anu di toko mending geus balel geuningan potretna ge kituna bari teu kuat lila ningalikan potret geus kitu ret kana komari haduh geuning aya keneh nya cangkir teh aya cangkir Jepang sasetel eta teh souvenir ti juragan wadana baheula moal poho kuring teh moal poho can peupeus hiji-hiji acan lengkep keneh nah rek dibawa kitu ieu teh bingung da tara dipake kituna mah tara aduh ieu teh geus marengan kuring ieu teh dina jero 8 tahun ti 5 kali ku kuring teh dikaluarkeunana ari supernina mah lengkap keneh nah anu di supernirna mah rek pegat ieu teh jeung salaki kitu garandang waktu harita nya ayeuna mah cenah nindak ka bagean nu pangberatna nyaeta datangna bicioh
kituna mawa delman keur kuring ka stasiun. Kareret tina jendela si panengah diuk deket kusir da kitu biasana. Mun dititah neang delman teh sok resep cenah milu numpak nya ti lebah manggihna. Ti manggihna ka tapi imah katenjo deui budak teu daek diajak turun. Bi si bungsu kadiekeun bi kakuringkeun. Kituna bicio mah telemek tenyarek. Ngakutan bae komper terus dijingjingan jeung tolombong kituna dibereskeun ku kusir. Di kukusir dina delman kuring ngajenjen keneh di tengah imah kituna mamangku si Ujang. Kituna kuring sakale deui asup ka jero kamar duka rek ngilikan naon maksudna tapi manon mapai kana sagala kana bilik kana tempat tidur kana luhur lo mari embung kan bae moal nyaritakeun ayeuna mah moal rek diliwat kuring mah diliwat. Kituna lebah paungku-ungku kuring jeung bicio lemen wae memeh jut tina golodog atawa teu elingna kuring harita basa si panengah dipaksa dicokot ku bicio. Kituna tenoli najan budak dijeritan urang liwat bae kumaha inditna kuring turun tina delman geus rek jug pisan muru ka kamar sabab kadenge si Ujang jeritan. Alian den teh kunaon atun den geula angkat den teh yeuh geula angkat. Tong ditingali deui putra mah tong digali deui karunya tuh cerik wae si Ujang teh yeuh ulukeun geula ka ditu ari moal dicandak mah yeuh tong lebet den geula angkat ka ditu. Sarua menit tarik sorana jeung si Ujang sora bicio geus lebah dinya mah kuring wae embung nyaritakeun deui. Giritik kuda maju kuring nangkep si bungsu satakerna maksudna mah hayang ngeureunkeun Cimata. Parantos den parantosnya entong nangis wae atuh. Abdina isin kudu ngalangkung ieu teh. Nya hampura atuh hampura kuringnya cek usir kituna tepuguh-puguh meureun nyahoeun duka henteu anu jadi sabab pangna kuring ceurik nya buru-buru kuring nahan Cimata katenjo rentang-rentang istri duaan sidik-sidik geningan mantri guru jeung bojona juragan komis. Gening itu mah mantri jeung bojona. Nah aya naon kitu. Aduh inget geningan aya janji ieu teh. Aduh rek bareng ka undangan. Kumaha ieu teh sir kuring mengkol heula nya mengkol. Nah kunaon den enya ceun pasaranggog tang tu atuh tuluy we kuring teh ka imah deui. Aduh meureunan barang jolge meureun aya bicio wungkul keur midam-dam pasti. Nya ieu teh kedah mengkol ieu teh den. Nya
mengkol wae nya geus kitu mah midang bram kadua budakna si Ujang can repeh jejeritanana dipikir-pikir mah puguh wae geningan tepuguh-puguh nya akhirna mah meme ka stasiun kusir diperintah mengkol pa mengkol heula ka kenca tuluy cenah kakatuhu mengkol deui jol bae ka sakola si Ujang mohonnya si Ujang cenah sakola kuring geus teu terang naon-naon ka sakola si Ujang geningan tetela ari gok jeung si Ujang mah geus teu luas malah buktina basa ka tembong harita aduh geningan ka tembong loba barudak di buruan sakola teh gening tuh tandana keur ngaraso ieu teh aduh hampura Ujangnya emak delman ku kuring dititah eureun sina ngahalangan ku tangkal cenah bisa nyumput Kang Kusir di dieu heula atunya sakedap urang ulah tembongeun anu ti sakolanya nahan den aya naon kitu nya we atuh yeukeun heula nya ulah singgah katingalieun kuring neuteup kituna kalebah sakola kalebah barudak nuker alulin tapi kadengena lonceng tanda yen kudu arasup ka kelas geus kitu mah wae nita kusir sangkan indit sina ngaliwat ka hareupeun sakola ayeuna mah apal da kelas 2 teh dilebah ditu cenah bari mapageun engke deui mun salse nyelang deui pangasuhna aduh apal keneh ayeuna mah dilebah mana si Ujang diukna da manehna mah sok rajeun mapageun aduh kumaha ieu teh basa bareto keur anyar keneh di kelas 2 da sok kuring sok dianterkeun ayeuna mah tara dipapageun deui isukna indit-indit jeung bapana balik sore sok bareng jeung baturna teu kaharti ku sorangan make nangtung dina delman dilebah kelas 2 lebah diukna si Ujang harita tuh nu itu si Ujang mah gening tetela ramo si Ujang nu ngacung taksiran mah manehna rek barang tanya ka guruna atawa rek ngajawab anu ditanyakeun ku guruna duwanguna teh duh taya nu bisaeun nu sejen mah sugan ngan si Ujang wungkul anu bisaeun teh nu matak bisa ngacung tetela gening ramo si Ujang mah kaciri teu kajauhan oge lalencop gening ramona mah kawas ramo budak awewe si cikal mah kitu cek kuring nya tika jauhan kene ka tembong oha adi beuteng kuring geus aya di stasiun bangun keur ngadagoan da kacidina tika jauhan bangun atoh basa kuring ka tembong bareto mah oha cicing di imah kuring saenggeus ngaragamang pindah saimah jeung baturna pokna rek diajar cenah hirup geus kajudi deui beda karetegna jeung naon pangna
manehna aya di stasiun. Ieu mah moal salah kalau kumaha oge jeung teu mencog sangkaan teh yeuh. Aduh, aya naon? Sugan manehna pamen tas mangbalikeun karcis kitu keur munjungan bari ngasongkeun amplop geuningan. DP warang ku engkang ieu teh. Nyenden nyanggakeun syarat cenah kituna bari katampa surat teh karasa ipis. Sidik lain surat cenah da kaciri ngelemengna aksara citak aya nu di jero amplop geus kacipta naon eusina sanajan can ngarasa nenjo saumur hirup kakarang ngadenge dina dongeng cenah nu matak teu hayang muka. Jangkian den cenah mi HP wae ka barudaknya mi HP. Nya naon ieu teh surat naon kitu? Aduh Kak Den, ieu mah Dharma dititah kuring mah. Mangga wae atuh aos kunden. Nya engke atuh. Dina kareta api geus menang tempatna di juru bawaan dipangbernakeun ku kuli pelat budak dina lahunan kituna teterejelan hayang nangtung hayang nonghol tina jandela diantap wae kumaha sakahayangna maksudna ngarah anteng. Di hareupeun aya awewe duaan geus tengah tubuh rarasaan mah teu mencog bae kana banget kuring nyahoeun kitu cenah. Hanya ieu eta teh pastinya menang surat mah nya eta teh nyai. Ieu mah biasa atuh. Pastinya sama surati lalaki emane lain. Nya. Aduh, sugan nyahoeun kitu ieu teh. Nilik kana amplop nu can dibuka ku kuring. Ieu teh pasti eusina teh surat talak. Ieu mah bangun sok ngira-ngira wae. Kawas enya manehna teh nyarahoeun. Lah atuh nyai make sok hulang-hulang wae nya ka mana bapa budakna. Aya tengiring. Nah budak teh atuh ditinggalkeun. Ente naon lebah dinya mah tetela cenah aya saurang lalaki. Papisah teh kapan kakara tadi isuk-isuk tapi memeh kuring celak kana kareta api surat pangrujung balik geus katarima ka bahankeun. Aneh ieu teh nya papisah teh kapan kakara tadi isuk tapi kuring memeh celak kana kareta surat pangjurun balik geus bisa kabahankeun. Anehnya apa teteh lah bener kitunya gampang pisan ari nyerahkeun mah geuning. Aneh ieu mah teu kawas ngarangkep. Teu karangkepna bareto pan bangga atuh kudu dipatri heula ku janji kudu dipenta ku karihit heula ka kolot. Nah, ari surat talak mah geuningan bangun cukup komenta bari ngaliwat. Aneh ieu mah budak anteng kituna kuring. Anteng ngumbar lamunan awewe nu duaan ngahareupan tea anteng deui.
anteng ting kecewis ngarobrol moal salah cenah tangtu ngobrolkeun kuring. Tuh, itu mah jika namanya tadi tak semenang surat talak jika nama. Ulah sok kitu pamali, ulah sok omongkeun batur. Tuh dah kasih ngali amplopna teh. Nya eta teh geus diselakeun ku salakina euy. Geus jadi randa. Keun bae ieu, keun bae. Urusan batur ieu ulah sok pipilueun. Nah, kunaon kitu maneh? Nya waktosna seep nini. Aduh, waktosna kamu yang seep cenanya. Insyaallah enjing atanapi pageto tiasa dilajengkeun deui dina seri nuka tilunya nangking ceuk ngaturkeun wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.